urang seri bebarengan nyusirikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor sabulang bentor. Sia, kapagi bangsat jamu teh nama. Turun. Turun. Oke lah can memonangan. Sia mun teh turun bejakeun ka bapa maneh. Bae teh sieun. Teh sieun. Turun. Teh sieun. Teh sieun. Bejakeun ka bapak urang lagi aya di luhur we. Bejakeun ka aki urang ge milu pang luhurna we. Aduh. Lain ya, urang teh kan geus lila babarengan di dieu teh nya. Asa can apa hari di dinya asup ka dieu teh kasus naon? Ari mimitina mah saya terek ulak jagung. Dari tanah mah boga 1 hektar tah. Ngan rek macul teh eueuh tanaga jang migawena. Nya. Dek ngurukeun teu boga duit. Akhirna saya nyieun warta yen di tanah saya teh aya anu ngubur bom. Waduh. Akhirna aparat terarata. Masyarakat milu mantuan. Tanah saya dipararacul, digali eta neangan bom. Tah, saya mah geuna asa dipangmaculkeun. Ngan bareng isukna eta tanah rek diasep, rek dipelakan jago. Kerewak. Saya ditewa, meureun aya nu ngabejakeun. Aduh.